Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pak Billy aja. Bro, ngomong bro. Nggak liwat bro. Jadi dia cerita dari ngawat tuh kamar itu. Ayah sempat nunggal liwat. Tiap kali liwat dia mau penting-penting sok. Not. Oh. Maksudnya kunang. Coba nunggal liwat kagak iya, gang iya cukup kritiknya. Kritik tuh. Kurang lebih akhirnya terhujan. Jadi kunaon cara rion teh kunaon gitu sebab aya naon? Sebab aya bajaruni. Oh di dieu ge loba sieun. Jadi Karena eta ge loba aya negara. di mana? Di dieu. Aya naon? Negara. Jarak. Jarak. Nah, dari sana kabari baru dapet ningali aya mau ziarah di jero makam. Jadi makamnya ditutup guys udah. Yang ini karena makam keluarganya. Nah, yang paling dipikasiin di dia mah selain itu masalah makam keluarga ini, tapi hanya digunakan dan kada nyempelin pas di tempat orang yang lewat. Ya bener aja. Di belah mana dia kan? Aya tuh di belah itu ayo. Mana cik? Mana? Ayo sabarkan. Oh iya bener. Nah ada. Ini pas posisi pas ngaliwat gang segede gitu. Jaga letik mun penting-penting emang rada poek ini menjompang kaki sabayar. Terus pas pamprok di dia kan ngomong kumaha coba. Dia kasih pasti otomatis lupa. Da warung oge mun malam itu. Jang apa ada jang eta sama asal kuburan ieu kumaha? Ah, awe. Siapa yang sejang udah karek kamar itu karek terakhir. Terus kan kita bayangin ya. Jerona kuburan teh sebenarnya 1 meter. Kurang lebih 1,2 anaknya tinggi 2 meter. Sosok kumaha. Ayeuna ieu geus nololnya sa. Luwih nanti 1 meter kabayang aya belah mana kayak belah dieu. Jadi sebenarnya mah da tekudu sieun nya. Heeh. Da ieu mah anu dipikasieun teh bentuk kuburan hungkul sebenarnya mah. Jadi sieun teh sieun ku bentuk kuburanna nya jiangnya. Itu teh kudu sieun da urang naon teh pernah nembongan. Can pernah aya anu macam-macam, can pernah yang ada yang dicekek juri. Can pernah aya anu di udag juri. Jadi mun di dia anu kira-kira lempang terus Biasa eta mah saat. kadang kabarna ningali anu eta mah hoak ngajang ya. Heeh. Kalau mana nu dicilakakeun ku jurig teh lain di udag jurig atau di pakai ku jurig. Kalau mana ku pamala sorangan ku sababna sieun terus lupa terus dikusir bener teh. Benar. Lawan mungkin nya jelema hirup sieun kudu mau. Jadi eta pamola sieun teh nya eta kitu. Puluh kusieun teh ya dengan bentuk kuburan terus lupa. Pas lupa dikusir jadi cilaka lain pas cilaka di dan juri di cekek ku juri enggak da orang geus juri ketika sieun jarang nyekek si Billy juga juri si Ali janggung dia juga jalan tuh Ali. Oh, ada lagi. Tapi yang pernah dongeng atau dia nggak ada Ah, nah orang yang pernah cari tahal gitu nolong tapi di kuburan teh eta lah di sumur. Kan itu pas hari cai mengantarkan si ibu dah kita cara dia yang kemarin langsung pada kita oh sasa di dia teh di dinya ciri-cirinya lu ketemu kos kumaha nah eta kan bukan teh panjang terus mata teh hidung gitu lah
Wah, kamu matanya juga ngurus katanya kemarin. Oh, terus Jadi bisa wae itu tuh kita semprot gas air mata kesek-kesek jadi orang itu kamar itu kan. Orang itu. ada daerah terus ke panjang gitu lah. Kenapa aja? Karena ada si Abah yang si Meguna aya nu labu bahasa acan Nah, kata labu teh da lainnya moongan si jana mah. Lumpat sieun ku pamalan sorangan. Kata kamu kersieun ulah lumpat istighfar, leumpang lalauna. Geus deket imah, deket lawang pantau, deket kamar, deket tempat sare langsung lumpat gadung gudung tutupan ke simut jadi mau cilaka. ya Hari di saya jalan kene pas di jalan kene sieun mah lompat heuh atuh ditajong. Sena si Biban teh sena bahasa eta senang ngomong mah si Biban teh Biban kunaon labu sena ta nepikeun irungna ieu nan baret terus dia nabi bener jadi sena kunaon sena cek si Iwan ngomong teh isin bungkus di diri sena Tapi terpenting kan juri itu. tidak sok sena tembongkeun sena kok kayak mau Nah, dia mah kudu bisa mastikeun. Tapi orang cobaan, orang sini, orang ieu ujinya. Soalnya ayo we ayo kita malam Jumat beneran ah bener ya malam dia. Jadi nyari cobaan di belah mana ujinya. Di kamarnya yang ziarah di jero di dinya. Pakai kamera tuh. Pakai kamera ziarah tapi jam sabaraha? ada sore Yang sore ziarah mah ayo pakai kamera kuduna peuting. Dari sore mah atuh meureun. masa eta Penghuni kuburan oke keur masih kene ngararopi masih can baralik jauh. Kuduna pas malam-malam itu baturan ku famili di dieu. Tapi dah kumaha nya percaya tapi dalam menanggung tinggal mah pasti percaya. Ya, yang tinggal pasti percayanya. ya babaturan si Abah bahasa eta bahasa rek jogging cenah hujan kan gede aya mayat nu rek dipindahkeun nah pas ieu teh palit beureun keur banjir di dieu teh katempoh we eta teh sieunan cenah tapi da ngawanikeun Mau ke mana? ngawanikeun we cenah aya dua mayat Hei, Serius? ngambang cenah apa iya tapi kan naik baru dah pabili mah KB kan baru dah santri hukum nah kudu ciri kudu gitu ya. Ngaji rajin, ngadoa rajin, sholat tomo rajin. Jadi dah geus biasa kita udah orang dia jadi reka mana-mana penting oge. Bawa kasar ieu geus biasa. Si Jiang oge da Jiang wani nya ngaliwat tengah peuting. Wani ieu si Jiang oge lamun ka warung tengah peuting ngaliwat ka nu makam ieu wani ieu. Cuman yang kitu ke geus deket makam. empat lah ini Kita atur. Kadang sok yang dituntut si Ali ka mana si Ali? Eka masjid Nah, si Ali mah sieun ngadenge dongeng. Nah, engke waktu-waktu orang jeung pabili orang nyobaan di dieu. Kudu malam ya hayang naon. Urang teangan we bae da hari aya eueuh nama da ngaran lagi ngonten. Hari aya eueuh nama ngonten. Tapi tong aya nu muka ulah aya nu mota ulah aya nu gandeng soalnya pentingnya kan loba nu sarek. Jadi biasa we. yang percobaan tarik Bari ningalian sugana aya. Lamun aya kan penasaran ya ningali itu bentuknya kumaha. Penasaran ya. iya nah lagi awit teh ke gede saha aja ke umur 6 tahun rek kita pas rek ke warung nah si ibu ka Warung mana geula. eta ka dititaku si ibu ka eta ka handap ka buah kan buka kene jam salap kita kan biasa nama bahasa jam salapan tadi dia teh kurung seharian si ibu mah ang ke ibu teh asal lila gitu nah Si dia mah ada ngadongengna dengan kayak gitu kita kasihan kumaha keur mah hujan kiringis kieu tinggal itu. Hujan kiringis kadongeng di engkau-engkau. Ngadongengna labas kalem. tah itu langsung teh si ibu teh mandi teh asal lila sekali teh kan termandi cina si pagi si ibu teh tuh
iya kan buang air besar lain ke mandi. Wah, bahasa Indonesia buang air besar, bahasa Indonesia bahasa Sunda weh. Oh, Bahasa Sunda mah eta- bahasa buang air besar. Kamu eta- mun buang air besar mah bahasa Sunda teh berarti micen cai gede, ada mah banjir atuh. Nah, jadi saya pernah si Hutan adanya kita luar budak politik. Atletik dah hidup. Nah, galau kercerik lah pada Nah, masih masalah mah guys, lain ting bohong. Ting geuning ciuna, ting bener air. Tapi dah bener kabiri ge pernah ngaliwati dia. Kadang kalau saya mau beli naonnya malam-malam. Kalau pusing ya lapar. Keluar, ke jalan kadang yang emang kayak wae. Kalau di dia buat di hadap kuburan itu ya kita jalan. Dan pendidinya bener kok kadang nyawa cara. Yang seorang budak politik tapi dah beda sih. Yang budak politik tersare terus jerik suaranya kan beda nih. Tapi kali budak jerik gitu kan. Tapi dah ini kok tidak uri-urihan tidak memberi teh aja. Jerik itulah. Jadi ke asal keluar gitu. Beda lah kalau namanya jerik beda. Sering ngadangnya tapi dah air saya kan. Kalau orang geus biasa gitu dah sieun teh lamun sieun, dia sieun cuma dipaksakeun leumpang. Nah, soalnya mau dibawa lompat ya eta teh sieun kumaha tuh. Lamun lompat sieun naon? sieun tahu sieun Ditajong. sing ditajong terus disungkeun. Sebenarnya anu dicilaka tungku juri itu lah nyala juri lain salah juri. Nah eta kusieun lompat tunggu ditajong labu. Jadi cilaka nama lain ku juri. Pamolas orang. Kita goreng-gorengnya ku bawa lamun sieun ya leumpang ngalaunan. Kan we hate mah sieun tapi urang tetep berjalan laun kayak gitu. Rada deket kayu mah langsung kalau kantor boro-boro asuk sih ini mah boro-boro ngaran sieun mah aya lompat tarik lagi asa teu maju-maju asa lompat di tempat ya jangnya asa lompat di tempat tapi dah ya iya lah ngarannya gitu dah emang cari-cari mana ya gini loh oh ya mata cari-cari emang ya dunia lain itu emang ada saya ke dunia lain aja ayah lah emang lo kan percaya tapi emang ayah lah soalnya mata kayak para ronten mata kayak lain cuman emang konten lo dibuat-buat tapi lo dibuat-buat lagi gak bisa pengayakin tuh jadi seumpama gitu seumpamanya sih tapi emang ayah anu geus kalau kena solemanya jadi harapkeun jurigna nya biasana anu bahasa du konten eta kan cek si babaturan sama konten di rumah sakit anu urut dirinya tah nah aya pocong hareupeuna ayah nah, itu yang tadi di potong jadi masih bari eta bari ngalawak ieu babaturan aya nu cadel nah kan ngaran lagi konten bebas sebenarnya konten bebas cuma ulah sampai tentang konten anu diomongin dari konten juri dari konten bodoh amat yang penting tidak merugikan orang lain dan tidak menyakiti orang lain kan kita mah sebatas hiburan misteri dan lain-lain yang penting bisa ngebahagiain anak-anak bener tuh Cak? bener Durasinya 10,53 menit emang kadang ngaliwat kata hiburan ACB jadi durasinya jadi bebas hujanannya pasti ngaliwat ya Aduh, rodanya guys otomatis kelewatan ya dagangnya letik artinya jauhan lagi udah mau bisa tarik jauhan kuburan oke udah mau bisa dan jaraknya deket mas nempel bisa na tembok itu bahasa itu bingung gue coba lah berano jadi jiwana sieunnan ya otomatis ketidinya baralik deh padahal mah emang ngapa 5 rumah saya mah atau rumah apa baru dah samperan metaan ke di pangmentas dengan lewat belah dinya hukul mah teu teu aya nanaon teh
Jadi penasaran kayak insya Allah malam jirahan kurang kemudian konten dari tengah malam bersama